set aing ngagengan. Gagal atuh numpuk ieu mah pare aing. Masih harapak ieu. Ketika dipere ucayan si Imron. Masih aing nungguan pare teh Imron, si Imron. Ampun aing mah. Batur mah geus pararanen itu geus ngagarebot, geus ngumpulkeun ngarit. Ieu mah kalah harejo keneh wae harapa. Biasana mah tilu kotak jadi 10 ton. Tapi mah nyawa sakintal oge ieu mah. Aduh, mana di bobongok ieu lainnya. Tuh aing teh. Hah. Duh, manuk teh deh. Hah. Hah. Puras atuh aing ngapuju. Duh, aing ngapuju gal alambrang teh panen ieu mah ponteng aing. Halodo ku panjang-panjang teh ieu halodo aing. Gagal asana ieu panen ieu tahun ieu mah ya. Heuh, duh. Duh, ampun aing. Gagal je panen tahun ieu mah ji wayahna ji. Aduh. Kalau sok yang loba pare tahun ieu. Nya kumaha? Halodo panjang kieu panen eta ieu geus. Barekah ge ngalah hararapa deui eta. Duh, ampun aing. Kudu kumaha tuh ieu aing halodo kudu panjang-panjang teuing. Duh. Coba dihantem usum karyaan. Panen gagal. Ieu mah kasbon ge gagal asana ka haji usum kieu mah ya. Aduh ampun aing. Duh. Beuteung we lapar. Ampun aing. Antur-anturan naon atuh ji ieu teh dah. Ampun aing tunggu mah meuli sapopoe kita tunggu aing HP pare gambrang kieu aing. Ditungguan dah. Ampun aing. Jual we geus ala atuh dek harejo keneh dek henteu ya aya nu meuli mah. Aduh. Nungguan ge jadi wararegah aing. Tahun kamari mah pun buset balaleuneur pisan aralus resep neuleun ayana mah aduh ampun aing euy. Itu. Wah. Kuntul datang deh aing katempona teh lengoh we lengoh aing teh lian-lian aing nempo jelema keur gawe dengan lengoh atuh mama naon haji nemen-nemen teuing aing aing sana babak belur ya aing panen gagal ge teh nyalahkeun ka aing we eta teh nya kumaha atuh da ieu mah halodo mah da lain geus usumna mentak kitu ge aing kudu nyumput ka dia aing lumayan ya pare bari jeung harapa ge laku poeng mah daripada tidak laku jelema mendingan poeng dibelian lah apa ge aing mah udah jadi pikiran ya penting jadi duit ya aing kasade ya wah haji ya kena ku aing di tempo sawahna ya hararapa ya beli ku aing tuh si Imron kurang naon nyempot wae wah si gena mah karena aya kuntul itu aing sampeurkeun Set teh ulang arah sana bos. Sia tengah-tengah urang tadi hal kacapi. Kadina bos tuh tempo tuh. Di ujung saha tuh. Wah meureun. Aing mah kuntul meureun. Kuntul ka dieu aduh aing keur di tengah-tengah. Set ngomong-ngomong. Pasti mana bos? Apa arek ka mana eta teh? Biasa aing mah. Hah? Barang teangan. Barang teangan. Ngomong-ngomong sabatang helan tuh bos dah. Aing gadag banget. Ya, Nah, biasana sabatang. Biasa udun bos deh, can udun pisan ieu teh bos dah. Nya can diantereun ku haji itu haji ge ngalah. Nah, itu mah para gue apa ngerek ngomel ka sia ka dieu ya. Nyao itu ngalah belok balik keulan meureun salat juga teh. Aduh, kampasan bos. Nah, aing mah. Pegan nuhun bos euy. Karak udun pisan atuh ieu aduh ampun teh. Sedep. Sedep. Iya bos euy, keur tunggu pare gambrang euy. Kadina bos ka dieu bos tuh. Pas ieu bos tuh.
parena. Buset. Aduh aing mah. Bejakan ke haji. Hah? Waing dibeli usia ge aing mah. Maksudna laku ya kos ieu ge. Laku waing mah. Setting bos ieu nya bos ieu biasa nana ieu. Uing salila bubujang di haji ieu teh lamun ku ditu tuh sagebar 10 tonan meunang. Biasana mah. Biasana mah teuing aya nama ieu yo. Siapa yang ge sakotak 10 kilo ya mah. Duh aing kumaha nya bos yo. Haji pastina nyarekan ka urang aya haji mah pan urang nu disalahkeun nyawah teu bener. Kurang cai. Ya, sia mah biasana ge. Duh aing Jadi omelan wae ku haji. ket parem bos. Parem. Heeh. Ket hare se ieu teh boborok kahirupan ieu teh bang nyeunetkeun ieu ge meuni ku sareuseut buset. Dong. Nah eta bos bareureum bos. Hah? Bareureum. Ini baru mata sia. Beda bos mah euy. Duitna euy, duit teh teureun-eureun. Tuh beak-beak aing meron duit aing mah bingung. Buset teh. Tah bener tah geus mah duit mah beuli bos ieu bos. Heeh. Ajun teh ngejok Kayaknya kene. jual. Hah? Jual gitu Pak Haji. Nya, Makan. ku bos we aprokan we moal. Mau beres ya Moal jeung sia mah beres ya. tuh mah. Ka mana sih ayeuna? Tuh manehna belok paling salat heulan. Kita sok ka dieu deui kadang ge. Mending ku ditu. Geus sorean atuh. Sorean lah. Ieu korek ieu. Mending sorean ka dieu heulan ye bos ye. Ah, Ieu soalna ieu lamun teu di nek dijual bakal bahaya uing ka uing-uing kene ieu. mau tebeak. Sih nyawa gajihan nya moal. Nyaho jaba usum hajatan bos ayeuna bos. Brak-brik dewe ripuh bos. Ayo sih hajatan mah. Aing sok rada ieu dah. Hah? Rada wegah hajatan teh. Oh nyapan usum. Ayo uing mah resep bos usum lalajo uing jadi aya hiburan berang gawe. Jauh atuh ini segala kaundangan dah. Ayo diundang ka undangan. Jadi undangan amplop kosong we geus dahar doang. Eta tuh bos era kieu-kieu ge uing mah. Bari jeung balang sake can pernah ieu mah. Itu ge bari jeung balang sake da. Hirup atuh bos ngaranna hirup atuh urang cek bari basana. Udah balangsaknya keur nya. Ya beunghar mah nyau gitu nya urang teh paling tidak atuh nya bener-bener atuh hirup teh. Zaman ayeuna balangsak mah sorangan ieu sih Imron. Nya meureun kira-kira nya aya uing mah sasorangan da di dieu we sapopoe di haji. Aduh aya jauh beuteung lapar ieu teh bos tuh. Gimana balangsak. Usahanya macet, nu lancar pisan pas aing kieu ya lancar aing mah. Ngajonan ge laku aing mah. Ya sih bos mah jalan usaha teh di mana wae ge meunang aya uing mah pan di dieu sapopoe we di haji usaha teh. Kasbon hararese itu bos kudu kumaha nya bosnya hayang ngarubah hirup gitu tah bos. Kumaha kira-kira bos? Hirup hayang dirubah gitu tah. Banyak kahirupan atuh meron ngaranna oge. Nah, kumaha atuh? Ya taruhlah atuh bos. Aduh uing mah kieu we jeung kieu apa hirup teh emang sering sangka gitu aya nempo batur mah katempona teh ngeunaheun teh gitu bos tuh. Hirup mah kumaha cek hate we meron. Ya heuh sih emang nage Heeh. nya uing di bosnya balangsak teh henteu gitu da. Aya we dahar mah manggih gitu. Ini sudah ngerasa teu boga doang. Tah ngarasa teu boga Boga doang. naon atuh hirup mah teh? Apa Penting mah hirup we urang teh. itu apa peda sok nempo kalurnya batur mah. Bet ngeunaheun itu nama motor. Badinya Na mobil. na mobil aya hutang gede sarua wae atuh teh. Ron. Oh, kitu teh sarua wae jeung urang men Ya kieu. heeh. Pikiraneun kumaha main namanya HS nyaon teu sia mah HS we meureun waktu HS mah da. Oh nya HS mah tibra Ya, biasa heuh. terus pikiran ieu. Jelema mah tibang saling sangka. Ya alhamdulillah da. Maksudna hirup teu boga ge kieu, hutang teu boga da we mah. Nya HS nya tibra biasa teu eta ieu nya paling riweuh jeung haji doang, geus hiji we jeung manehna doang. Riweuh teh kitu, riweuh ge tibang riweuh manehna doang kitu sorangan. Eta teh dipikir ka pusing mah eta tuh pusingan haji jeung sia oge. Heuh nya nu. Oh eta teh nu beunghar meureun nya. Heuh nya. Terus dia mikir teh pagawean doang, aya mana mah kudu mikir hasilna kudu aya, kudu ngagaji sia, mana emang lain pikiranan. Heuh nya kitu mah nya kapikir kitu mah bos. Ya. Kadang-kadang gue sok teu narima teh, cuma teh aduh ieu hirup kieu-kieu teuing jadi gitu. Ke asa balangsak wae gitu, asa balangsak sorangan bos gitu uing mah. Pagawean sapopoe atuh tibang di sawah, ulin hayang kayak teu bisa gitu. Jalankeun we, Mron. Hirup mah. Udah ka hayang mah sarua itu bos. Lo kos ka hayang mah kos-kos jelema gitu tah. Hayang dahar nu ngeunah, hayang ulin gitu tah. Ginding. Hayang ginding, cara batur lain teh hayang ieu nya.
Kumaha tuh da geus kieu. Tapi ayeuna mah meureun dirubah bisa nya kumaha urang na meureun nya bos nya. Kehidupan mah kumaha urang na. Deui cek aing kitu deui kumaha teh urang. Satenya hayang robah meureun robah. Nyeti Bang. Hate mah kereteg hayang. Tapi urang na embung lempang nya angger Teu maju. teu maju. Waduh, nya. Bos bener kapikir dah. Hayang robah. Angger sia teh. Aing rek ka mana ya? Aing rek ka mana? Naon ge emang lagi kudu aya jalan heula. Dadi Bang hate lempang, sering lempang ka mana? Bosnya. Tiba ngalah balangsak mah pangabisa kieu nyaleukeunnan we heula. Tah ayeuna uing boga ka hayang ye bos ye. Heuh. Hayang kasbon ye. Tah jalanna teh lewat bos ye. Beuli ieu ge bisa meureunan. Nya bisa tuh. Beres sakitu mah ulah teu atuh beuli nya. Aing ke sore meureun nya. Sore tuh ka ditu ka haji heulan nya sampurkeun nya. Tapi ku sia baturan atuh. Bunga sieun embung. Kat haji mah gagal bos temen baturan urang mah moal beres. Si sok teu puguh aing sok teu jaralas. Jarlas mal bener ieu mendingan Sia teh aya ngomel wae sih ngana mah. haji mah ka uing mah sarua jeung nempo roti empuk. Ampun Ya teh ngeureus meureun ulah teu ye beuli ye. Ku aing teh dibeuli Ini mah. kasbon pan. Hah? Nek kasbon ulah teu beuli nya. Heeh. Beres sakitu mah ieu ngomong-ngomong sabatang deui atuh bos nyambung deh. Aing Hah? Ya didoakeun ku uing bos sing Ya, lancar doakeun, aing. gitu sing babari milik rezekina bos. nya Sabatang deui dah. teh geus sia aing mah. Hah? Keur sia geus. Kok ieu mere? Heeh. Waduh, bos sing babari deui milik rezekina bos. Nuhun. Nuhun bos. Aduh gesep ku sia tah. Ayeuna teh rek ka mana heulan? Rek ka haji langsung apa? Haji. Teh si aya nu saja aing rek meuli deui. Oh, berarti ke haji sosorean. Heeh. Tuh bos ulah teu bos nya, ieu nya beuli nya. Aya. Bener kasbon ye. Aduh, nuhun bos, nuhun. Di mana we rezeki mah? Rezeki mah geuning lewat di mana wae teu ti haji, ti bos. Deh, nuhun bos, ya uduna bos. Beuli bos, ya parena bos. Deh, nek kasbon we nya bos dah. Hayang nu dahar nu rada ngeunahan gitu tah cara batur. Dah, ka pasar ka dinya ka Sukabunga dah. Meuli-meuli teri itok itu tah dah. Ada ngeunahan berenang teri itok deh. Digoreng teh. Dah. Dah. Jeung garang japuh we mah aduh ampun bos. Nuhun bos Aduh. Manuk teh mau keur gambrang teh beak atuh manuk teh ampun Waduh. Wah ini teangan oleh tena eta geuning tanggal naon di handapun tanggal buah sih imron teh keur ngiuhan. Buset, bari udud wae di mana boga udud cenah eta jelema. Waduh, bae sampeurkeun bae. Imran. Buset. Nasem ni ududna eta. Nyawah teu bener oge eta kumaha sih eta gambrang hararapa. Oh nyai halodo haji. Halo ada lain neangan caina atuh kaditu ka sumur jajah mawaan. Mohon make naon anya kunaman aya haji aya. Make ember, make jaliken ke banjurkeun ka sawah ke gayaan meureunnan. Modar atuh batu. Borok teuing modal suka nanti tinjak ongkok ku aing di taneuh garing na eta. Udud wae ku ngeuna sia. Kumaha. Nek naon emang kitu batur keur udud. Udud da pujo sedep eta kampasan. Mana kena ududna? Ieu aya nang pamer si bos, tadi urang ngaprokin si bos. Kamana si bosna? Ka ditu heulan meureun tadi si bos boga duit loba. Coba dieu, empok. Sebatang. Heeh, empok lah. Oh, Mirasa teh udud kieu. hayang wae tuh ge nya. Sia mah kitu wae gawe teh geuningan. Aing nu meuli geus asa pegat genderong asa kapanggih jeung sia ge ngomelan we sia. Oh nya atuh usum halodo haji kumaha hayang alusna pare. Cai owo. Heuh cek aing teh tadi mawaan di sumur jajah cai loba atuh ngaplak na jariken. Merang berapuluh balik mun kegeayaan sakotak lumayan. Burung cuman coba jauh coba make jalikan bae-baekeun ka sawah. Batur sisa ngajelema teh hidang beureunan. Bener, bro. Teh sia ieu lain aing ieu. Nemen anya. Nya kumaha tuh da keur emang kitu pan ke tahun kamari alus meureun tahun ayeuna ninggang keur kieu atuh sabar heulan. Pan aing mah tara biasa nyawa. Gagal era atuh ku batur, buset nyawa gagal macan haji nyawahna gagal, gambrang.
Batur ge sarua itu kahalodoan galambrang itu. Ya ngomong halo do aing mah hujan kumaha cara nage sia. Kumaha coba? Ai haji. Hidang teh si haji ai husum halodo mah barang-barang pira ku baturna itu. Halodona ieu hayang hujannya. Gembut udang ka aing hidangan ge aing sia mah atuh. Atuh barina hayang hujan atuh baturna eta halodona ieu hayang hujan. Yo, atuh sia ngadoa di dieu. Hayang hujan kege hujan di dia doang. Doang di mana bisa ah. Nggak bisa atuh. Pan sia mah jelema na soleh jujur. Sekali ngadoa ge hujan. Ayo bunga doa bawaan cai itu di sumur cai sina aya sawah sina aya caian. Warga ah. Atuh haji itu sawah teh bara hektar haji atuh kuburung batur teh nanggungan mahe-mahekeun ka sawah. Ya atuh kumaha pan sampai aya caian sampai alus ke parena. Pontana itu nangin aing kamari anyar di imah. Mang bisa nyen ponta. Ban baheula mah itu ngingan ponta. Mang haji pernah balangsa gitu. Mentak aing galak oge ka siang bro aing teh pernah balangsa. Yo, ku aing ayeuna carita saeutik teh ka sia ye. Carita meni saeutik loba naik carita mah atuh. Ya bisa hayang aing loba teuing carita kahirupan aing ah. Naon aing tibang carita moal hayang ieu lamun duit hayang. Nah, aing ge duit mah hayang. Aing ge awalna mah cuma balangsak bro, mentak sia kudu perih hirup mah. Mentak sia timbang tinggal ngajalankeun ngurus sawah doang ku aing digaji. Aing ngebaheula timbang usaha ponta coba bayangkeun ponta satahun ge tara tepi ka parotong ieu. Uyuhan jadi duit oge. Urut jelema teu boga ayeuna beunghar ngalah galak anu jelema teu boga geuningan atuh bager atuh. Soalnya aing mah hayang nyaho ngarasanan jadi jelema balangsak aing ibarat kitu dicarekanan wae. Ganti aing nyarekan sia. Beda meureunna batur mah nyarekan mun ayeuna mah mun biak bersih aing dicarekan. Nah, pokoknya can beak ku aing bersih-bersihkeun ku aing terus aing nyarekan sia mah. Barina atuh haji kumaha si haji atuh hayang halodo mah babarengan atuh nyarekan ka uing sorangan. Cik aing teh aing ngembung halodo aing sawa aing kumaha carana sina aya caian. Kumaha tah? Heuh mawaan ti ditu timur jaja nanggungan. Burung-burung teh ayeuna. Aing batuk aing jadi tarang ngawangkong ngisi jeung ngawang batuk aing mah. Atuh baruna tumben-tumbenan segala. Ngawangkong di dieu dah beri tuan dah. Virus malus kan sama aing di tepi ka batuk aing kieu aya tarang ngawangkong jeung jembal balangsak teh. Ni tara batuk ge ngadadak batuk. Ngomong ge mau balangsa ka batur mau balangsa ka batur. Aing kadi kana tak uduh dah. Ngomong-ngomong uduh di kantongan. Inget wae sa aku uduh atuh. Atuh barina aing ngomong teh beunghar wae uduh anu barang paring mun rebut bukan barang paeh mah ampun. Korekna ka dieu kan. Aku jeung korekna ku geuningan. Korek ngomong tadi jeung korekna teh si bos. Tadi mun di rebut aya kana barang paeh aing ngomong beunghar wae aing ah. Aing atuh aing mah. Aing haji. Buset sia bau bosting sampun tara mandi apa. Aing ni batuk aing mah. Bodoh teh ah. Yo. Mana teh lebaran haji kadang deui ge kurban cara batur tuh kebo sapi. Pernah ge are kurban. Kurban naon? Sia ku aing dipencit di dieu tah gantungkeun ieu tangkal buah. Ieu anu mun pupuh balik ku aing sok ayo. Kunaon mun batur kurban-kurban kan sapi, domba, kebo tuh cara batur tuh. Jadi mah beunghar mah. Bating beulieun. Haji aya. Buset Tah, lebok kitu tah. Katulah kulaga tah kitu tah galak teh ka batur teh tah. Sia tah aing tara ngawangkong sia ni batuk-batuk ah. Aing ateul ngawangkong nginum beujeng balangsak teh ateul. Atuh barina atuh segala hayang ngawangkong ka dieu deui. Bukan sia nepos sia keur udud wae ku aing. Lain ngebahan manuk ieu poje pare keur gambrang. Manuk kebahan manuk tuh manukna ge arareueuh eta digebahan wae itu batur kuat nyieun itu batur rancang itu ti isuk itu. Moal mentak sieun di bangkos itu mah ku sia sampeurkeun manukna hiji-hiji. Nuk ulah ngakanan pare sampeurkeun hiji manuk dan huiber. Nah atuh bang dikitu-kitu mal sianan ieu. Cuma burung meureunnan sia mah. Rada sia merada burung ah. Nemen-nemen teuing atuh. Aing gagal kumaha aing poje kedeung usum karyaan. Biasana aing kanu karyaan mawa 2 karung beas. Heuh batur ge gagal sarua haji sih meuring nyalah-ngalah ka anak buah. Batur ge gagal sarua itu batur ge galambrang usum halodo ayeuna mah. Mana itu Pak Komar geus ngarit itu kedeung ngagebot sia. Heuh ngarit ngagebot ke sarua wae ka halodoan garing kos nu urang ieu tah kos kieu. Wah. Bisa wae hayang alus sorangan. Aing tuh biasa gagal aing nyawa ini gagal sia teh panan bung wae eta. Nyanyalah ka anak buah ieu ji. Akibat sia sorangan ieu sakitu legana sia mah kamari panen alus ge sugan mere ka batur henteu sia mah pan aing mere aya teh kanu ngakut eta sokan mere 2 kilo sakali ngaku ai eta mah beda mere tuh ka anak yatim ka jompo atau haji bere mah pan eta ge sok mere aing aya waktuna satahun sakali sok mere satahun sakali si haji mah sambuat tas panen eta mah beda di sia mah lebaran meureunan heueuh atuh lebaran beda di sarua kadinya dihijikeun atuh da
itu di hiji kan haji mah pantes eta oge tuh lagi gua roreng oge kieu tah gagal panen ge muara redit di mah beunghar teh emang nage Ngaraw situ buka-bukaan manuk ah. Aing kalilan ngawang kong isem tak budug kalilan mah aing di dieu. Ah, hehehe kedeulan naon? tadi aprok jeung si bos ieu nek dibeuli jadi jual moal Tah, emang daekeun si bos pare gagal ku si ieu ha. daekeun tadi geus ngomong paling dibeuli cenah mron bejakeun ke haji engke sore nyampeurkeun nya Ai Ya. bener onaman daekeun ku aing daripada gagal. Ini ku aing dijual ai daekeun mah. jual ieu teh nya engke Ya cenah. nya engke burit nyampeurkeun kayak lamun geus laku kasbon nya Tah, ieu boga undangan dan hiji tibang Resep- hiji undangan ge nya Kalau saya ka undangan Bang Hiji. Bapak RT RT Mariadi Emang ka undangan sia ha. nya era lah ke RT undang Nah. Aduh, doang di RT Mariadi mah. Tumben-tumbenan itu. ah tuh undangan abang Segala ala akur. Tapi hog-hag wae ngaromong nama. Aduh, aing. Kieu ya. Bos jeung anak buah kos kitu kabeh. Ah, urusan yang haji ya. Teruskeun ya. Yang ngaranna ka RT sorangan sia tuh ti barang beregna ge geus setuju poe teh di mana babantu. bantu pan di dia tadi gawe baturan ai penting pengen ge kedek nempok ka ditu Heuh ai peuting ngadondaang ngadon ngopi biasa lagi di karyaan mah. era atuh Lumayan sia, lumayan we kita ngirit ongkos. era ngadon-ngadon ah Teh ala akur sih. Oh, bos. Akur pugut tah ngajakan hogak wae. Itu masih mana tak? Hah? aduh Biasa aing ngaji. Yuk. tah anu tadi diomongkeun tah aya si bosna tah Heuh nanya langsung teh kudu bejaan ieu. Cing, sia. Eta majar teh cek si Imron rek nyari pare gambrang. Bener. Nah, itu sih dijual moal. Oh nyai kira-kira jadi duit mah dijual wae, bos. Nya pare gambrang atuh ayeuna dialah ge mah mentak aya hasilna yang naon. Ya, alus jeung eta-eta na teh jeung taneuh-taneuhna. Tah, ieu na doang. Ieu geningan aing kita ngajual jeung taneuh. Tuh, iya cek si bos ge tadi meron cenah ieu pare ge bakal dibeli cenah ieu nya teu jauh jeung taneuh nama Taneuh tah mangga, pare mah gambrang taneuh mah henteu meureun. Nyai taneuh mah henteu nyai. Terus si kagok sa ieu tah 500 meter we. Anu sawahna gambrang doang anu alus ulah keneh. Gajin gua yang dijual lah. Ai ripuh aing usum hajatan gedeung ieu undangan. Aduh aing kumaha ya, bos. Ya, mendingan dijualnya. Nya heuh ai daek mah kajeun. Mau sia ini merong Oke, orang ini kan jeung si bos, bae bos, uang muka bos. uang beungeut sia teh uang muka. Wah, Ini aya aing marek. Tuh, Uang iya. kage. ya itu. Cicing ah. Iya, iya. coba Tuh, Gitu. hasbon. cicing. Wah, empuk. Hasbon kan. Tempo je. Iya. Yes. Tuh, kedua jadi mau. Oh, sok main rarawel we jadi itu kana duit teh mun Siap. Jadi atuh, di imah urusan ah. Hah? Di imah. Di mah. Oh, ulah di aya ieu jelema orang-orangan sawah cek bahasa Melayu mah. Di imah. Mau dibere emang. Hah, kudu mere nu kitu ah. Aing ngawang kok di atel batur aing tadi batuk wae di imah. burung haji makasbon. Wah, oke gampang. Ayo, bos. Anu buat baturan. Bos kade bosnya. Iya tah. Ron. Haji mah burung. Coba siapa? Ya urusan aing ge haji di imah sih menyanggeus mal kabagian di dieu mah meureun. Aduh, aing ah. Aing burung-burung. Aing haji aing aya urusan aing ah. Atuh batur ge hayang ngadenge sugan menang uang denger. Heuy doh. Malah di ari mah di aduh aing aya urusan duit teh kieu ya. Meni eueuh dulurna aing aya urusan duit. Heuy doh. Aing ah nya angger wae ngana ieu nungguan manuk meureunan. Tapi ku kituna ke dipaksa ah. Kasbon aing ah. Eno keo ha. Ha! Ha! Terus. Hei, hop. Ha! Ampun aing ah.